Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bahasa Sunda. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Sekarang akan membahas tentang sindiran di dalam Bahasa Sunda. Wagenan sindiran, artinya sindiran. Sindiran teh asalna ti kecap sindir, anu arti omongan atau ceritaan nu dibari-birkeun tetep moal. Maksudnya nyaeta omongan atau ceritaan anu dibalaskeun dina hiji teu ngendikeun hate. Bagian-bagian sindiran aya dua, wangun atau bentuk. Wangun atau bentuk jadi aya tilu wangunnya. Anu kahiji nyaeta paparikan, rakitan, wawangsalan. Anu kadua bagian isi sindiran teh tilu deui nyaeta piuruk, ciri asih, sebel. Piuruk nyaeta biasana nasihat. Biasana nasihat anu kadua nyaeta ciri asih teh kasih sayang. Sebel nyaeta lolocon. Paparikan asalna tina parik, anu sumberna tina parek artina deukeut. Maksudna deukeut tina ieu nyaeta padalisan kahiji jeung si kahiji di ujung padalisanna eta biasana sarua. Misalna in padalisan hiji jeung padalisan si kahiji atau cangkang kahiji jeung si kahiji atau padalisan kadua ujungna nyaeta un jadinya. Terus padalisan kaopat atau si kadua nyaeta biasana un ujungna disebut paparikan. Jadi rakitan nyaeta wangun sindiran nu kecapna awalna unggal padalisan cangkang dibandingkeun deui dina padalisan isi nepikeun ka sina masang atau ngarakit. Maksudnya jadi ieu kecap awal unggal padalisan cangkang awalna misalkan urang isina kahiji nyaeta urang, padalisan katilu nyaeta urang. Terus cangkang kadua nyaeta maneh awalna padalisan isi kadua nyaeta maneh jadina disebut rarakitan. Wawangsalan teh aya nu nyebutkeun wawangsalan teh tina wangsal nu lila-lila jadi wangsul artina balikan. Maksudnya balikan nyaeta ya balikan deui kecapna. Kan aya wangsal aya cangkang isi jawaban cangkang naon jawaban naon kurantar kitu wangsal teh disebut oge di balikeun oge salaweh deui kecap wangsal teh asalna tina kecap angsal nu artina beunang. Maksudna beunang jadi dina cangkang sindiran wangsal teh cangkangna aya petunjuk isina ya jawaban biasana gitu kan diisina. Sabab sabangsa pertuburan teh kapanggih isina.
contoh lagunya lagu sacan rangga iket bunga di sisiran orang kudu semangat diajar sisiran. Nah, iya disebut pak panikan di akhir di akhir di akhir di akhir pada di sana pada isan es sangkang es iket teh keduanya tak esina teh nah. Terus nanti pada sangkang dua yang isi dua dua AM isi dua AM disebut paparikan beda di tinggi lah tongsok ngagebahkeun hayam mun hayam aya asian tongsok sahoream diajar isian jadi nah tongsok berarti rakitan awal kecap pada lisan sangkang jeung esti kahiji eta tongsok jadi tong kan es terus sangkang kadua nyata mun esi kadua nyata mun yes. Kita beda di jeung pemangsalan nah di dia jadi kawin nah ikan kawin silian kawin bubui bulan ini kabehna biasa disebut rakitan kena sabab ieu moal arepan arep esi jeung cangkang meh jadi ya eta tentang pawangsalan jadi petunjuknya ya disebut belut sisit sampai darat disebut cangkang hiji cangkang atau petunjuk nah kedua nyata kapiralai singa wengi nah jadi ada padikit nah ya sini ada padikit tinggal jawaban biasanya padikit nah itu misalkan kapiralai jadi kapiralai itu naon teh pokoknya dia apa lain nyata orai atau lohun anu tos sumping biayan kerepatan sarahan yang tapi kan naraskan ilmu tentang segeran tok dilap di subscribe like dan komennya nah, assalamualaikum warahmatullahi